Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru anu kusim kuring dipika hormat, oge rerencangan sadaya anu kusim kuring dipika asih. Langkung tipayun mangga urang sami-sami muji syukur ka Gusti Nu Maha Agung. Margi mung barokah sareng rahmat mantena. Urang sadaya tiasa riung mung pulung dina kasempatan ieu. Sateacana tepangkeun wastapun Astri Ainun Najib di kelas 11 IPA 2. Dina danget ieu sim kuring baris ngadugikeun ngeunaan miara jeung micinta kasenian tradisional Sunda. Sakumaha anu ku urang ka Bandungan, pangaweruh kabudayaan luar teu tiasa disingkahan. Kaasup dina widang kasenian, hal ieu matak ngahariwangkeun kusabab seueur murang kalih anu leuwih mikawanoh kana kasenian anu jolna ti luar. Batan kasenian anu asli tinggal ti karuhun. Minangka conto, seueur murang kalih anu leuwih mahir ngamainkeun piano ti Batan ngamainkeun angklung, calung, degung, atanapi nu lainna. Teu salah lamun urang ngulik kasenian anu jolna ti luar. Tapi urang oge ulah mopohokeun kana kasenian tradisional urang Sunda. Tah ti ayeuna hayu urang manfaatkeun sarana anu aya di sakola kalayan bimbingan Bapa miwah Ibu guru. Pamungkas, mudah-mudahan ieu pedaran teh tiasa janten panggeuing khususna kanggo sim kuring umumna kasadayana urang Sunda. Nu dipiharep mudah-mudahan budaya Sunda teh terus nanjeur sapanjang zaman sarta henteu leungit. Sakitu anu dipika hatur, saninten buah saninten, saninten diparapatan, hapunten abdi hapunten, bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.